Bebaledogan teh. Eureun sia Yahudi. Naon nu kajeng nyebut Yahudi? Eureun lanan sia murtad. Wah kajeng nyebut murtad segala. Nah memang na urang nyembah kana teko itu. Eureun sia tara salat. Nari salat kudu bebeja. Sukan kudu ngamiskol dek salat. Nya, salat mah kudu bebeja. Nah, Pan kudu niniatan segala rupa ge. Pan indung suku ge ulah nyaho ari ibadah mah. Indung suku milu ibadah goblok. Lain ulah nyaho. Jadi indung suku kabeh anggota badan teh kudu kumaha? Milu salat. Kudu matak di dieu pentingna salat berjamaah. Oh, penting teh berjamaah teh Kang? Berjamaah teh bareng. Oh. Gotong royong. Oh. Panon milu salat, irung milu salat. Oh, jadi anggota badan teh nya. Gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna, lamun lain cokoteunana. Nya heueuh. Mun panon ulah satenyo-tenyona, lamun lain tenyoeunana. Lain tinggal ieuna. Ya atuh. Da bener teh. Heeh. Tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah. Oh. Ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar aya hate kana pangabutuh. Eta teh berjamaah teh. Oh. Teu lurusnya Kang. Nu matak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabogaan power is focus. Naon power? Artina teh fokus. Oh, fokus. Dua na terobsesi. Musuh. Katiluna disiplin. Disiplin ada. Teh. Eta. Aing ngaran-ngaran disiplin teh eta teh takwa. Takwa teh. Aya dina takwa teh aya wau waroi hartina apik. Oh, jalma takwa mah apik ya kan? Apik. Teu sagawaya. Tuh. Lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ieu kade nu dihuapkeun teh teh nah rezeki halal, nah menang korupsi. Atawa haram ya kan? Heeh. Nah ieu teh rezeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi, ladang basilat atawa ladang halal. Atawa ladang hak urang atawa hak batur kade. Jadi kudu bisa misah. Apik teh. Ceuk kolot baheula mah ulah dahar eukeur lapar. Nah. Ulah sare eukeur tunuh. Naon ai dahar? Artina ulah dahar eukeur lapar teh tingali we nu lapar. Nah kumaha nu lapar? Da nu lapar mah janji kedewek. Janji am Si banyo ge tara.
bener Tuh. janji am teh Kang bener jeung komo urang lobak libuk harta kekayaan ulah waka dihuapkeun lamun tetangga jejeritan kalaparan kalaparan aduh tuh bener Kang nya bener ulah dahar keur lapar teh ulah janji belawak wah ulah janji belewak jeung api heula kumaha carana pikiran heula nya Kang tah di dieu pentingna agama teh di dieu ulah syare keur tunuh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug janji galedug di di mana mana we dugna di mana we sareupna da teh cokolot mah ulah syare sareupna jang beusi aya sanekala nya bisa kasamar sanekala artina sareupna teh di mana we dugna tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh syare teh atuh nulakan heula panto tah tertib yang tertib janela tutupan heula heeh bebeja heula kanu kagungan sabab dina waktu beurang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman nya bener syukurkeun heula tobatan heula nafsuna oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga anggota diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan heeh bener umur anu ngadu bikeun bisi diparengkeun maot keur sare keur sare salabarkeun heula ai ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh genah kadena geus dibikeun nya geus pasrah kanu gaduhna pasrahkeun kanu kagungan gitu gaduh itu bener Kang ta eta apik teh euy sabatak wa teh eta Kang heeh apik nu matak ceuk dewek tadi sitara salat heeh eta teh kepagawean kitu teh sarua jeung nemongkeun diri tara salat jadi tina pagawean geus ai salat teh saur ulama mutanabi ai hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul ai salat teh aya 3 huruf naon wae teh shod lam ta ai disebut ai shod na teh sidqul qauli hartos artina bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang tong wani neuteuk mun ponok tong wani nyamung mun condong tong wani motong pas tukang salat mah ngomongna aya eta nu kadua lamna atawa ahli salat nya ahlina ai lamna Kang ai lamna teh layinul qalbi naon hartosna artina leuleus hatena tuh ahli salat mah leuleus hatena ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan eta teh ai eta takna ai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener Kang da panayagan bieu aing ngiga kenang dijempe-jempe eta kokot jilakakeun batur jauh kana salat sia teh jadi kacirina teh tina pagawean matak beungkeut Allahu akbar tah leungeun teh peueuhan di dieu nya ieu mah kendang dikeplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok saberin tinggali jadi ngamak cacak sarombongan sia teh kamajang deungeun-deungeun ukur mah gapegat macet tadina hayang we heureuy tadina banyo teh urang heureuy jeung saha lamun dek banyo intern jeung aing urang heureuy jeung saha ieu kan di depan publik pan sia teh geus karolot ada teh ngarubasakeun budak atuh intern jeung aing sok dek heureuy mah nepi ka silik kadek tina naon jeung aing asal banyo we cek saha geus hampura we jebret kadek nepi ka buntung sirah teh hampura da heureuy tuh hampura aing adek mah tuh jadi urusan heureuy jadi urusan tak kitu euy saya bener Kang moal sekali-kali ieu teh bapak hajat teh sagala diayakeun biaya siang kene sagala diasongkeun ka opak-opak ya naon eta hayang ngahibur budak sajabi ngahibur nu sanes teh da lain ngan ukur ngahibur murang kali nu di gusaran ieu teh bebas ditongton
Nyanya atuh Kang. tuh ngawalatrakeun pangdangu ngawalatrakeun paningali Paningali heeh di luar desa ge sing karurunyung. bujeng hinga ti jero desa sanajan ti luar desa oge Sing karurunyung nong CS nu di mana-mana nyanya Kang. cara rumping usum halodo ongko Halo kamelengan. nya Bener Kang. pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beuki kebul we jalan teh keur maruksak heeh Meni perong irung lagi. alah ampun Nyata gitu. ulah hayang meuli apel Naon? Ujung ulah yang nyari apa halus mau beli we. dina calana Ya naon? aya rambutan Naon teh jeroanana? ulah hayang ka Karang Ampel jalanna awut-awutan ah Tendok iraha atunya alusna. heeh eta kanu rek ngawak naon anu rek jadi wakil rakyat anu rek jadi pamimpin baligo pagede-gede Gede-gede gitu kan. heeh Surah seri geuningan. Pakasep-kasep. padahal baligo nu sabenerna mah loh Da kumaha cara nurutanana? akibat tina baligo Allah diterap-terapkeun contohna tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligo Allah Oh, karyana jararadi pan kulobana tatangkalan biji sumber cai sumber cai manfaat. Bener. karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna hah Lah, nepi ka jelema teh sumpah moal aya di pangeran anu wajib disemah angin Allah da manfaat karyana laras. heeh Jajadianana mang. tah ku karya-karyana geus sok teu kudu baligo diterapkeun da rakyat oge ngarti engke Kamaha-maha ah. da ayeuna mah jadi ucing-ucingan rakyat rajeun dek milih dibere duit 50.000 Duit teh sapira? duit 2 poe ge beak 50.000 tapi sangsara 5 tahun bayangkeun ku Si orang salah kene ulang memilihna teh. Ya. Heeh Kang. Tapi Gitu. 10.000 satahun Kang. he jalma iman tuh Tah. mujak agama mah ya ayyuhalladzina amanu Ya kan. he jalma nu iman umat maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh lanceuk maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih kene kupur sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat malah nu kupur bakal ngundang malapetaka Ajab Eh, teh iya. Kang. Bener. Iya. itu Meringkak Ya. sama bener mah. Dapal. cek kurang moal sedikit Naon. rokok-rokok cicing lanan udah ku si lain kayaknya Tongit sarek. Lain ngaganggu wae. ting itu tukang rokok ngeganggu di dagor kok ini gitu Mantang, kan Naon. bae nu usaha. tapi heueuh Nu usaha kan bae. cek tukang rokok teh sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha heueuh pek cing payu euy Cing bayukeun. alah eta teh keur marawan anak pamajikanana dibelaan Sarua we. teh Sarua jeung urang. ibadah maneh oge jang pek Baik. niatan sabab panghade-hadena ibadah teh nyaeta maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal Nu halal. Doakeun sing murah rokona kitu Kang. alah ngan dewek teh gagebegan teh euy Naon wake gegebegana Kang teh. lain Gusti Batara Kresna kawas eueuh deui ahli Abi kayak gitu pangemut teh Kang. Oh, saya Wake jeung miwarang ah. dewek dia kita nganterkeun surat Surat. sangki pedangkeun suratna teh ka itu ka sawarga maniloka ka Awi. hiang otipati jagatna teh Batara Guru Allah eta nu jadi tanda tanya teh. ting tina naon ka sang tukangna dewek dipercaya Duka teuing eta mah penghargaan we ka akang meureun. dan nu hayang-hayangan mah teu dianggap geuning Nya. ari aing anu teu mais teu meulem paribasana teu mikir-mikir acan bujeng hingga ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan dititah Dipiwarang teh eta. Percaya. meureun kanu sejen mah lain teu percaya meureun Teu percaya teh teh. Leeh kapercaya. ngadon aing salaku figur nu dititah teh oh di dieu meureun krisis kepercayaan heeh oh atuh da sararea meureun ieu teh datangna teh tina aspirasi rakyat da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya Beres ayeuna mah. geus teu percaya ka partai geuning kalah diseungjurikeun Teu percaya. anu dipercaya teh nama figur Figur. Benar Hah? figur. Figur akang eta mah. nu matak ayeuna geuning loba geuning artis-artis
selebritis jadi pemimpin, lu jadi bupati, lu jadi gubernur, wakil gubernur, Oh, Jadi dewan. jadi dewan teteh gitu. aduh kateuing atuh Hah? akang. Tuh kateuing tanda tanya kene atuh. Dina seuh-seuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teteh Heeh, teteh. nya. Nya bener. Deh kan nanyakeun teteh gitu. Teh bisa ngajawab kuring oge atuh. Lamun nah kieu wae atuh. Perubahan Eueuh. Monoton pesan. tukang tahu, tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele. Dengan kedalai akang saja Ngomong kemarin mah ruas jengkol 80.000 sakilo. Cacakan bau. Alah. saja bati mahal teh hese Alah. teh teuing tukang Luar biasa kejadian dunia romantika kehidupan. segala Jadi jadi pengalaman segala jadi nu kadenge teh model dewe kamari naon akang kamari aya kejadian naon aya kejadian anu aneh atuh. nu aneh kumari akang Dewek terek nabeuh harita teh ka pusaka ratu. oh basa tos boboran Makanya geus boboran pisan karek 2 poe lebaran. 2 poe lebarannya harita Wah, teh harus mudik. Atuh dewek teh ini teh sore teuing ti ditu teh teu nyaho macet macet. Wah total macetna. saja jalan teh macet Dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan. Da karunya kudu hajat meureun dagoan we. Pasti Ai panayagan mah ini isuk-isuk dewek mah harita teh sore sonten da biasa lagi sonten jam 4 perbah ledeng deuleu macet. Bakating kureuwas karunya kanu hajat teh jorei wah yang ngising. segala karasa gitu teh pokoknya Wah eta mah aing lulumpatan kabeneran euy. naon kan Aya susukan mulah wetan terminal ledeng teh. aya di dinya bener Memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang keluar. Busiat. Atuh perecet teh keur leumpang teh. Ai busiat segede hulu. Heeh. Busiat. Namanya ai Lain busiat, gede-gede teh modal ada gede atuh datang ka susukan teh wah piceunna calana jero teh. Duh, ada bau Atuh dewek teh teu make calana jero. Aing geus ngisang, aing geus bebersih, sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna kajejek. Barawak teh tuh jadi molongo. atuh katutuh hirup Heeh. Ngan aya saku soek mapan teu kaciri di jero. teu kaciri aya saku jero Datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh dihese di hirupan teh. wah dikitu dikieu gitu huruf Tina panas bener tadina mobil. nya dipake wae tadi Kabeneran aya mobil nyulusup nih bus nu arah pamanukan teh ning. Tarekel kana bus dek teh. Da sieun kaburitan teh ka pusaka ratu. ini bintang murni. Ai dina bus tong boro anu diuk nu nangtung ge pasasedek. Arus mudik dewek kabeneran dina bus mah aya pamuntangan kieu geuning. di luhur aya Ai di rem teh bletuk sirah urang teh sirah batur. Eta mah aya copet ti tukang yo sulusup teh kana saku. ada eta aya wae Direret ku aing awewe copetna teh di. Teh nyahoeun saku aing molongo soek. Lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah. Eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu. Jeung HP teh ngarenghap. Dompet ku aing ge dikenyetkeun. dan nu SMS eueuh Wah didengkekek ku aing kokonna teh kak. Beunang sia copet ku aing sok. Direret teh awewe. Kaprong-prong beungeut aing jeung copet. Sok sia mending dicarawokeun copet ku aing. Abeh pada ngagebugan mending cook. Maha tuh. Nya meureun manehna teh mending nyook. nyanya Atuh itu ngeunah we nepi ka pamanukan teh peler aing ge. Aduh ampun. Heeh. geunah we da kitu mah Alah ampun. teu karasa hareudang Alah pengalaman teh pengalaman nepi ka kitu teh aing. beka kitu pengalaman geus sok aya wae
Alhamdulillah sinden jara ragjag kene ye sangajan nu ngaputing. Oh ngarora Ieu teh lain tanaga weuteuh, tanaga leuseuh. leuseuh ti Keur mah panyakit nyararedak tamah-tamah buyar tapung. ti sukan lebaran kikieuan eureun. Teu sangkanya sinden ye kararuat. Alhamdulillah kuat Bada nu bareto mah geus karolot. atuh da geus karolot Geus taragan diganti ke budak ngora model kieu ya duh. geus arompong Regenerasi. nya nu baheula mah sarompong Dalang geus kolot sinden ngarora kene. nya kan keun bae ka jurung we ku sinden kan Ngan ari hitut dalang jeung hitut sinden beda. nah make beda segala Ai hitut dalang mah tara kadenge tara. nah make tara kadenge Apa sok ngahiji jeung kecerek. kumaha teh teh Kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek. nyawa melanghir mah Heeh. Ai hitut sinden mah ngageber. ngageber kumaha ya akar Tapi nah cenah make kitu wake cepot. ngageber Meureun jauh-jauh eta da sinden pan sok emok. emok Meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang meureun kapendet ku keuneng. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Meureun aya lemer kadupak. Aduh ampun. bener aya Pak Tetenya ye. halus sarana kan Ada pakai jengkus Teh sadalondo. jeung bauna teh itu cenah 2 kali nih. nah kang pakai 2 kali dan sarua Nu hiji bau waduk. Hiji. hiji bau egerin Alah. Terasi. Meureun hiji teh menyaho jauh we. bau kolaborasi bau ya kan Mun rek ngarang laguna hitut sinden. ada apa Hitut sinden, hitutna 2 kali. Dutut breng. Hari hitut ngadurulung. ya bapak ibu Karunya mau nu balik ti Arab. nah maka karunya kan balik ti Arab ya kan Aya di Arab teh digawena teh 2 tahun. oh kon Jadi supir. Lalaki ieu mah jadi TKI. TKI Heeh. Mau ngusahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir. supir ngakutan onta menurut itu Balik ka lemur. Wah, eta mah pamajikanana sono urang. nyanya atuh Boga duit ongko. lo duit gede om Kadenge we ku bangsat. eta bangsat sok kadenge wae Saha kira-kira nana? Tius Heeh. Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. can emas Sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup abus. Wah. Langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari. bangsat nih Keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. heeh Cing galulutrak eta bangsat leuwaseun. ya sieun Ka mana kaparego lompat ye. sieun kaparego Kabeneran teh. Para na teh molongo. Terekel ka para cicing di para maksud mereka ngadaguan hees dan boga imah. boga imah heeh Ayo nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab. atuh Oh eta bagus dalahar. Jam 8 joger we caritana gatrik. daerah catur ya kan Oh cangkang jajamu pabalatak obat kuat. aduh Eta bangsa ti luhur kieu we. Ulu itu si goblok. ya Sugan aing dek hees. nengo we. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Menyuat raca. Heeh. Galecok. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. ger deui we menya Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit tah. 2 tahun atuh kitu Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesel we ti luhur. Beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar. Masjid. Lain salat mereka teh ngedekul kene we. Ya, da isu kage adan deui. isu gaya kene adan Caritana geus ya goprak ke langkara kecape meureun. Aya ada teh kalah oh ye. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama. amwing
sayangku my honey darling tepangih 2 tahun teu nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur kumaha Kang bari kabur ditemrag eta mah kaso-kaso jeung genteng kumaha bari kabur bari ngomong kieu da dume tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari numrag kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu wah lumpat mapai galeng ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh Kang karena kesal ngadege kitu aduh ampun ayang seungit pakai lain rupa-rupa dongeng ngaralu aya deui nu balik ti Sumatera nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat balik aya di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar dina dek teh eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tubuh kumaha tulung bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong aja lemah teh jayang mah sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani wah gegejeret eta awewe no data mah aki-aki kumaha juga jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea kumaha teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng beunang eta tambangna teh ku si aki teh Allah alhamdulillah dibedo ka luhur teh salamet gor we surak muji benernya eta si aki menang pamuji atoh Allah pan urang lamun dipuji teh atoh nya atoh si aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup aki hidup aki batur teh hebat aki eta aki-aki lain atoh kalah baud bari bedog di kieu kumaha teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya khawatir boro dipuji ya Kang naon aya Kang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson teh naon boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut awewe gadis munggaul jeung batur daerah meureun hitut wae da ungah ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh tuh disadar tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru kan arek maraban meureun baru ka jamar roti kabeneran hanya tak kitu murah asih pangeran we nya kumaha Kang kabeneran aya bujang deui sarua sapanyakit boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yeuh buah sapanyakit da sarua sapanyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun pasti heeh nya geus jodoh nya mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti peuting teh sok diintip ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur diintip ku bapana teh kieu
Ai kamar pareneng di kahalangan ku bilik kungku. Baheula mah parene. Didengengekeun anak teh. Bisa budak teh hade. Hari panganten da pogo pesa penyakit. Ai biasana mah ua peuting teh ngik. Tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan. Ngik dut. Tah bapana ngintip kieu we. Dut. Nah hanya beula. Aya Masana ngikna eueuh. Ai barang aya di bemeu. Melang urang ka anakna sieun dipaehan. Toong we ka itu deukeut ka panto. Pantona teh kabeneran deui. Lain ku panto. Ku reregan. Ku baligo urut. urut teu baheula nu ele. Dibukakeun saeutik. Oh, paingan dut wungkul. Da keur dipake geuning sia teh. Heeh. Beureuh katutup liangna. Tutup Kacocokan we. Alah. Kanyana gede teh. Ai budak awewe na mun katempo bapana noong. Kok jileung teh lalakina ruas meureun. Luas. Meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna. Jo tuwiu. Wah, eta mah salamuda datang. Marukana sirine. Cocokna bener sakabukakeun. RT karacunan. Saer we teh pararaeh Kang. Karacunan. Isuk-isuk teh beurit aya genep gempar. Virus hitut. Alah, ampun euy. Kang, Heuy, eta nu panasan teh Kang. Panasan ku. naon? Nu panasan ku anak geuningan. Naon? Dongeng. Panasan ku milik anak. Ngala jamu air. Dongeng jelema panasan ku milik anak. Geuningan. Kumaha teh dongeng teh? Dongengkeun ku akang abdi. Naon? Dongengkeun ku akang abdi poho deui. Oh ya teh nyaho kumaha dongeng teh teh? Ngala jamu air. Alah. Ampun. Thank you.